merupakan nikmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wargi wali sadaya salajengna urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masjian beribu-ribu nikmat. Panu orang tiasa ningali, pendengaran tiasa nguping, lisan tiasa ngobrol, tiasa nyarios, tangan tiasa upak-opek, panangan sampean tiasa mapah sareng sajabina eta merupakan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala anu kurang kedah disyukuran. Nu saterasna deui urang syukuran ka Allah Subhanahu wa taala anu mana Allah Subhanahu wa taala teh parantos masihan nikmat iman sinar Islam mangrupikeun nikmat anu ageng-agengna saparantos nikmat pun ageng naon margina margi iman sareng Islam ke urang bakal salamet imma fi dunya wa imma fil akhirah. Insyaallah jalma iman jeung takwa ka anjeunna bakal dimasukkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Jadi urang dipasihan nikmat iman sareng iman Islam teh bersyukur jeung kudu dijaga, dimulai di hade-hade, dijaga di dama-dama ulah sampai eta si iman sareng Islam teh goyah atau leungit berkurang, menghilang. Nah, jangan sampai. Jadi tetap orang kudu jaga keimanan orang, ketakwaan orang. Kumaha sareng ngajagana? Urang ku getol ibadah, ngajalankeun perintah-perintah Allah, bakal lambihan. Mula orang ngalaksanakeun dosa, maka bakal berkurang eta nikmat. Eta keimanan teh. Yazid wa yanqus. Bertambah sareng berkurang. Namiha sareng ngirangan. Namiha umpama urang taat, ngirangan umpama urang ngalakanan maksiat. Jadi urang intina kudu nyukuran karena sadaya nikmat, nikmat kesehatan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Urang mah teu sapertos mungkin aya rencang urang, wargi urang karunya lah di rumah sakit. Napas ke ngos-ngosan dibantu ke oksigen. Nah gitu kan. Urang alhamdulillah. Aya rencangan urang tetanggi urang mungkin ayeuna teh nuju di rumah sakit seueur. Balatak gitu. Sarare ieu. Seueur kasida rupi-rupi panyawat memang ujian musibah. Urang alhamdulillah sehat walafiat. Nah, dina kesehatan ieu urang kedah ngajaga pisan. Terutama dina pola makan. Manggi ada sebagian kawal. Jadi tergantung pola makanan urang bisa gering. Panyawatan deh, aya darah tinggi, asam urat, gula darah, kolesterol. Nah, lah penyakit-penyakit anu berat teh. Anu nanti stroke jelema teh. Aya anu TBC. Aya anu darah tinggi bahaya lamun jatuh tumbang teh sok. Naon teh? Sumber darahna pecah. Eta ulah sampai maka udah dijaga terutama tentang kesehatan. Dina masalah gula teh komo geus kolot kieu seperti kuring kurang teu kenging seueur-seueur lah atau dikirangan dina masalah gula nu aramis anu bisa nimbulkeun gula darah. Jadi perlu dikurangan. Simpeun aya nuju ngirangan atanapi upana sanes kapaksa mah di tempat acara karena kopi, karena teh manis, kopi manis terus dikirangan. Kue manis terus dikirangan. Tapi lamun lagu Sunda aduh manis mah masih keneh sok ngupingkeun mesti raos dijaipongan jeung lagu aduh manis. Hadirin wargi sadayana rupina mun sakitu heula ka margi dina lesan ieu
simkuring pada ngajarkeun putra ka sakolahan. Indah bidoana mudah-mudahan dibacakan kalantaran kalungsuran biasa sampai tujuan sareng biasa uwi dina kayaan salam. Musak itu kirang langkung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.